فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bu, ganteng kan di payung? Yang saya payung. Buat ganteng bisu. Mesin kuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para guru anu luhur ku ilmu, para ulama anu jadi penguat ieu negara, para kiai anu jadi penguat ieu negeri. Hilap oge ka Bapak RT kali ka Bapak RW anu kadang kalah hese sare gara-gara mikiran pembagian BL. Pas bagian Bu Tacan. Laporan. Behas atas behas. Laporan. Bohong cenah. Tacan double ngarasa. Dihilap oge ka para ustad anu ilmuna manfaat, para ibu anu ku Allah dipikarindu. Amin kitu Bu. Maroh. Para ibu nu ku Allah dipikarindu. Para bapak nu ku Allah dipika cinta. Bapak ibu ih. Si awal diserorin kumaha? Ya nih. Para ibu nu ku Allah dipikarindu. Para bapak nu ku Allah dipika cinta. Para jajaka wanoja di Kabupaten Tasikmalaya anu ku Allah mudah-mudahan dipasien ridho langkahna ka dieu dikucurkeun rizkina ku Allah subhanahu. Disehatkeun pikiranna, disehatkeun manahna, disehatkeun pesakna, fisikna, pasekna, disehatkeun segala rupina luhur handap dugi ka tengah. Amin ya robbal. Dalam nu tengah teh sehat matunya kumaha ibunya? Kudu sehat nu tengah oge. Mana nu tengah? Iya, ibu hate asup ka mana wae. Hate. Engke nu unu kitu mah ge. Deui. Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Puji mewa syukur terhatur ka Allah nu Maha Ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Maka nabu orang kedah tasyakur sareng tadabbur kana nikmat umur, sebab di negeri batur mah salat pun digempur dinaon sekali orang kedah tasyakur tadabbur atas nikmat umur ulah sampai orang janten jalmi anu kadituna urang ke bakal nganggur. Hoyong makmur hoyong, maka kedah sering bersyukur alhamdulillahirabbil Allahu salawat miwa salam atuh ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad Rasul nu utami, pemimpin nu bijaksana, suri tauladan kamu urang sadayana anu dipika cinta ku Allah, dipika rindu ku Allah, dipilih sareng terpilih ku Allah subhanahu. Ibu cinta teh ka Rasul. Kalau nanti lemah kieu nya. Paling itu cinta ka Rasul Bu. Ayun, cinta ka Rasul. Bapak cinta ka Rasul. Ibu cinta ka suami. Cinta. Cinta ka suami. Ibu cinta ka suami. Suami batur.
nalika aya nu ngahina rasul ngajajelek rasul anu aya bikin karikatur rasul wajar teu pami urang nyeri hate Bu, wajar teu pami urang nyeri hate, wajar. Sabab naon? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi urang sadaya, nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulya. Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun langsung Siti Aminah misaur watos babarna kacatun ninggal cahya meningan pur di bumi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bu, orang ia dalam raraga mieling maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Rasul anu mulia nalika lahirna ge benteng sareng urang Bu nya. Hatur nuhun ka para panitia anu luar biasa hebatna pangersa paajengan para ustad para kiai qori urang sadaya Ki Haji Zainal Abidin. Masya Allah lantunan ayat Qur'anna nentremkeun hate urang. Tenang teu Bu nalika dibacakeun ayat Al-Qur'an, tenang atau napi nyut-nyutan, tenang nyut-nyutan Bu, loba hutang teu baca Al-Qur'an, seueur hutang baca Al-Qur'an moal lunas kudu dibaca. Ya bahasa. Masya Allah. Siap semangat siap. Bangker siap semangat. Insya alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sadacan dikawitan ieu wios pami urang selawatan deui wios. Wios selawatan di Bu. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah ratna tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah dua wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lamun ngaji kudu jempe ulah beri nyoha komo lamun dari sar bisi dikondol kalong sadayana lamun ngaji kudu jampe ulah bari nyoh moto mah naon komo lamun bari bisi dikondol
diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Tuh dua. Ma diawali lah, mana ma diakhiri lah. Sayang tutup kita tadinya. Apal kan? Ulangi dia. Diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Tuh dua. Diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Ngarah ilmu na manfaat di dunia jeung di akhirat. Tuh dua. Ngarah ilmu na manfaat di dunia jeung di akhirat. Salatullah salamullah cing tarik Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah rabbil alamin.